ngadat ngadenge ancuing di sadawae mah. Sabab geus apal sararea oge ka asup Bah Juhari. Lamun ngadenge ancuing di sada pasti sok aya nu hadarol cenah. Matak Bah Juhari amek ngadenge ancuing teh. Nya kitu Bah Juhari betah keneh cenah ku melenang di alam siluman teh. Di alam dunia teh. Ancuing nu keur di sada dibabet ku popongkol nu aya deket manehna. Sieuah, popongkol dibabetkeun ku Bah Juhari. Jibrol, harita nengal pisan kana tangkal jengkol. Sabab ancuing nama ngelok, atuh puguh tangkal jengkol mani ngabangkieung harita. Salamet ancuing teh. Ancuing disada deui malah ayeuna mah make ditambahan bari ngagutak ditekeun bujurna nongengan ka Bah Juhari. Sigelo tiang dengar aja siaka aing kejuan. Cek Bah Juhari bari huntuna kekerot banding ku amek meureunana. Malah banding ku amek-amekna Bah Juhari kekerotna ge huntuna ni kamorolok marurag. Wah sia, jeung huntu aing racang dipancur ieu saku aing kejuan. Cek Bah Juhari bari teu talangke tap kana batu wahangan anu segedena kira-kira segede peureup bari langsung ditengorkeun deui ke manuk ancuing. Sieuah, langsung harita keneh ditengorkeun deui ke manuk ancuing. Tapi manuk ancuing rancing geus sakitu mah. Gep harita batu ditewak ku manuk ancuing bari sakilat ditengorkeun deui ke Bah Juhari. Siak jebron tetela kuna pamabet ancuing mah meni nengal pisan kana irung Bah Juhari. Hatu pugu irung Bah Juhari ayeuna jadi bengu. Aduh, aing sigelo teh irung aing jadi nyamahan ke si curi ku cukup rek gulaan ke si tulang beuh. Si tulang ajan jeung tulang taeng teh sigelo. Gitu cek Bah Juhari. Bari ngadat ngomong nage ka mana karep. Bah Juhari ayeuna jadi teu kapalang ngadatna. Ka mana dasna ngomong nage. Malum nu keur ngadat, ari manuk ancuing tadi oge langsung hiber ninggalkeun eta patempatan. Sabab sieun dibabet deui cenah ku Bah Juhari. Nyaho ancuing geus eueuh. Bah Juhari ngamukna jadi murang mareng. Bari susumbar ka mana karep. Gelo, teh sia awas si benang dicobek sia ku aing si kejuan si kutuk kuprek si. Kituna bari jebron Bah Juhari harita nonyok tangkal mahoni nu aya sisi walungan deket manehna. Maklum keur murang mareng Bah Juhari teh. Puguh tangkal mahoni anu teu ikut memepes membakar teh alias teu mais teu meuleum harita jadi ngilu rumayeung. Maklum ditonyok ku jawara baheula. Bah Juhari katempo masih amek keneh. Aya tangkar ranu memang mejana cucukan nu gedena segede beteng muning disamperkeun ku manehna bari dipelong heula segede. Nu dipelong tangkar ranu memang mejana cucukan ngeluk harita tungkul eraeun teuing sieuneun ku Bah Juhari sabab apaleun Bah Juhari keur ngadat apana. Sieuah harita Bah Juhari ngaheumatkeun deui peureupna bari melong kana tangkar ranu. Jebron paneungeul Bah Juhari meni neungal pisan kana tangkal cau. Hatu puguh tangkal cau anu aya di sagigireun tangkar ranu teh meni dongkok harita nyerieun meureunana. Dina kituna mah Bah Juhari teu wanieun aya neungeul tangkar ranu mah sabab aya cucukan meureunana. Ki Juhari oge mikir sieun da ai katojos cucuk ranu mah. Waktosna kaum dangu panyakapan. Insyaallah cakabar dina judul Aral Subaha urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah salajengna kaum dangu gandrung pangrung Sundana Elogi Pariwara di 86,7 nu ngajomantara ti Jalan Gudang nomor 28 Sagaranten. Ray Kameswara dibantos ku juru sambung siar studiona Kang Ipan Adia Nugraha. Operator antos kasohorna aya Dr. Andes Muhammad Unyil HR.
Oge sedayana kru gandung pangrungu elugi pariwara ngahaturkeun nuhun tina segerupi perhatosan. Hapunten, bok bilih dina ieu cakabar aya nami jalmi anu kasabit. Ngaran jalma anu kasebat kampungna jadi pangjugjugan, daerahna jadi pangamahan ieu carita hapunten pisan. Margi da ieu mah dihaja diantos cakabar salajengna elugi pariwara radio Kamumut Balarea panteng.